Bingung mana mah bebek ngeselilat ngenog dia hanyir naung koy ngadangan kuyuh ngadangan nanti bancet segala heran nih mah teh kenog ieu mah mangkaning teh bayareun sekolah loba di budak kan anu saman teh anu hayang ke SMA teh mana nya aduh nah iya teh lupa kurang dia masih teh masih kurang kurang lima di masih kieu deui kurang bawa-bawa aya nu mautnya. Oh no. Oh, kitu ku si Eta nu maut euy. Da tadi jelema teh datang wae ka sawah merhatikeun meri. Ah, si Eta sia masalah. Pokona mah si Cecep ieu mah euy. Si Cecep pokona mah dat kamali teh ningali ka jual meri cenah kieu ngadengeun ka tetangga. Aduh. Cecep digana si Dani jual meri. Aduh. Awas ya, tapi aing hati-hati. Si Cecep ini si Dani juga nama meri teh 5 siki eueuh. Aduh. Kamari ngadengeun mah dijual kasih. Ya, cenah ge ngadengeun mah euy. Dipake ngaliwat cenah beja gitu. Rasakeun umpapang ditanyakeun sia. Meri teh kabeh euy di masjid. Oh, bikin apa yakin? Jual ieu mah ya. Kemang yahdar juga naon macam dengan kena liwat cenah. Gitu bingung lagi kita ini pembukaan ada nyakin kita nggak boleh kita adukan tengahnya kan adukan antapkan ayah tuh bari uduan bari bangunan pengawasan nggak bisa awasin kumahanya ngadukan tengahnya oh iya kumah ngadukan tengahnya kumahnya diawasi terus bisa ada curiga buat iya namanya kayak orang babet pasti disangkana lauk itu dan orang babet kayaknya kadang sila babet mana kadukan tengahnya nya kadukan segede kadukan tengahnya tuh muter-muter wae gini hajina kira wah ya di nyawanya dan mati orang enggak coba buat di dia wae di dinya gini aduh makanya iraha lengahna nya ayeuna cara cep kumaha carana ya atau dipang pancing atuh kumanya cep maneh diheula cep kitu nya kayaknya kan diheula maneh kitu ke rumpang itu tira urang nuturkeun ya siap nah dina nguriling sugane cangkeulun kedeung deui da pasti cangkeul kieu mah sok istirahat kedeung deui gampang ya mah. Dan tinggal ya. Tenang ya.
Terbalan aja. Mana juga sedikit ya. Balan aja. Naonnya biain ngucu buktinya euy. Alah, iya. Mata jadi rapat udah. Istirahat sak gudeg ah. Iya euy. Naonnya tuh. Saya kelas sak gudeg ah. Bunuh euy. Saya kelas gudeg ah. Rasa ngalenyap gue kegeingin ku bebek kita enak kan yang kiri kurang kontrol ah. Iya geningan siya. Mana mau meri aing masih di awas ya. Kita kurang berani. Kemarin ada Indonesia di gua kata tangga aing bisa masih di Indonesia. Enggak kita majuan. Oh, kebiasa sia. Mana sia? Masya. Karena merusuk. Oh, siya kejar ka man ng aing siya.